Tah ieu seni konang ti Makalangan. Warisan ti Nini Aki. Tak percaya mulut laki-laki, biasa mulut berjanji di rumah beranak istri. Sim kuring moal lami-lami ting kasadaena nyungkeun dihapunten. Beli aya kakiranganana. Seni Sunda urang anu kudu dimulai ku urang. Hatiku aduh meni terlalu solali-lali solali-lali solali Sampurasun. belakuk Allah aduh belakuk Allah aduh belakuk Allah aduh belakuk aduh belakuk Dapsenbud dapur seni jeung budaya. Dapsenbud budaya urang sadaya. Dapsenbud sentra budaya nu nyata. Dapsenbud seni Sunda tetep jaya. yuk jeruk galur nu kapungkur niang mangsa nu baheula seni Sunda nu geus kakubur ku usum kiwari urang guar deui seni urang warisan ti Nini Aki geus cunduk kana waktuna geus ninggal kana mangsana di Sunda rek dembongkeun jati dirina ngamumule seni budayana brah miang anaki gerak tandang seni kondang Makalangan. ampun ieu meni barala wae Gusti di mah teh meni eueuh kabersihan pisan boga salaki indit jeung indit we teu karunya kumaha ka pamajikan teh cing halaling aa temenna nongkrong di dieu keur dibersihan ieu teh haling ieu nyaina jadi cangkeng sumpunya deui akang haling ti isu lebih kaberang sasapu we jeung kukumbah pagawean teh akang geura balik atuh akang ieu nyai geus jadi cangkeng Nini angin ngadalingding pasawahan ngalareplah mata genah tumanina jeung mata kuara raas ini masa baheula naon apa lain eta mata kuara raas dewek mana nyatir jadi tegakkeun kumaneh pan urang teh tore katuda geus sekolah tadi mah astagfirullahaladzim boga salah kita nyarekan we ka urang aduh ini dengekeun kumaneh kunaon dengekeun anak aing mah watak kuas teh kuas ku gemrot dah maneh nah jadi mamawa gemrot aya si anu leuwih gemrot ti maneh jadi dioba saha aya anu leuwih baheno ti urang aya anu leuwih oh aya atuh bae kitu mah aya balad tapi urang ge kapitut nu anyar euy abang masih satia teh kan ini antu asia bener saeutik hayang ditalak tilu among lebarku baheno lah hayu urang nepungan si nyai ayeuna mah hayu eta erek ngabejaan sono nah
Ayo. Siapa Astagfirullahaladzim. Ini kutu mulut. Aing teh jadi cokor ya teh. Aduh. Yo, ayo lempang teh ulang kayak bocil 3 artis. Kumaha atuh aing lempang? Ayo lempang laki setik. Njak. Nanjak bari nanjak. Kapan itu nanjak katongo? Kapan itu Heeh, dimana bener. yang nanjak? Oh, nanjak ke teh. Oh, aing salahnya. Hayu atuh. Hayu atuh lalauna. Assalamualaikum. Sampurasun. Aduh, aing salah berarti aingnya. Kan pokoknya yang Faktor ieu teh. Sampurasun. Lampes. Saha di luar? Saha nu di jero? Aduh, sia isuk-isuk datang wae nu garel teh. Sebelnya ieu. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar Heuh. Ajaran saha ta? Kudu ka didikan manes ya. Aneh oge Ah. Abah. Suka teh saha nyai teh? Kumaha cager nyai? Cager Abah. Alhamdulillah cager mah. Ngomongna dari sia nyai. Mak geulis nyebutkeun nu gelo Abah. Oh, pidora kawin mungkul. Sugan teh nu gelo dah sok loba nu gelo hanu peni mah Abah. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar saya. Ayo atuh mah, ayo urang geura jadi sakit lagi mah heula sok mak. Ayo. Aduh, meuni cara rape kieu ningan. Sarua nyai oge aman meuni cara rape. Jauh nanyak kieu. Muduna lila. Kanu naon tadi Abah jeung mah ka dieu? Lempang namadukan makanan. Gusti, Abah dibawa lempang. Heuh, da tegablek duit aing mah. Lain dibawa lumpat mah meh begang. Eueuh Deui nu kieu teh gelo boga budak teh saruana maneh mah. Nih 7 mulut bawa lumpat. Namru atuh euy. Sarua si Abah oge sukuna. Aing mah jagjag. Abah, ari Abah jeung mah bade naon ka dieu? Heeh, urang terus panggil. Geus lila sono. Sarua atuh nyai oge sono ka Abah anu goreng patu. Astagfirullahaladzim. Oge ya, Abah mane wah deui. Komo nyai meni sono ka mah anu gembrong. Maka ku urang teh kita lak 3 moal lebar ku gembrot dah ieu mah. Ulah. Heeh. Mak, nyai urang nyai dilacai sakit. Heeh, sok atuh. Hanaang abah teh ye. Aduh, boga budak teh kuat teh soleh kieu aduh. Aduh, aya nama disuguhan asri. Aya cau. Sok, mak, sok Abah sok di telah Abah. Aduh. Ditampi hanyi. Nih. Bismillah. Ditampinya didoakeunnya ku abahnya. Ya, amin. Lalaunan Abah, lalaunan. Terserah abah teh aduh. Namun geus kolot ya mana aduh. Ya aduh. Abah tinggali nyai boga roti Jepang ye. Aduh, ieu rotina di mana? Ieu roti kieu da baheula mah eueuh roti. Menang mulung di pasar. Ini mah. Bu anu kamari sia ieu kadaluarsa ieu rada hasem paya saeutik asin eta segala rupa aya rasana. Sakieu ge nyai mah nya ka mah jeung Abah tinggali di sana. Ya urut nu kamari mah sia rada gelo. Geunah keneh tinggali Ye. Ai salaki silaing ke mana? Heeh, eta abahnya salah kita terbalik-balik ti isuk nepi ka ayeuna nyai teh jengkel hate mah jengkel. Aduh, meuni loba karasa gablek budak teh nya. Lieur abah lieur. Kumaha atuh nya abah? Bagja. Lampes. Abang kaget latulak pantuk. Akang. Ari akang di mana wae? Aduh yeuh tinggal di si Abah jeung si Emak datang berarti tadi. Si Abah jeung si Emak. Buru-buru atuh geus abus. Sok atuh akang buru. Sono akang oge. Loba lila ada akang mah ka sawah oge siga ka mana wae. Atuh sok kudu abus. Pare atuh nyai. Tah geuningan Emak Abah. Jang, di mana selain di mana wae, Jang? Lawas teu lawas, Jang. Damang, Jang, ari maneh saha? Gelo, maneh saha? Satewa usaha ieu. Sini teh geus pikun. Sigana mau pikun akang. Anu mana teh ari mana? Ieu teh salakina terakhir. Anu terakhir bener, anu terakhir. Kamari nu mana? Kamari nu mana? Anu balangsa ke laki. Aya ari ayeuna.
Aladin. Sarwa Aladin. Ya, kieu oge salaki maneh, erek goreng, erek halus, tetep ku maneh kasep tadi dikasih bokir oge kasep, bilang aja. Atuh mah abah lamun nyai senang atuh maneh nyai teh moal sasapu ka isuk-isuk. Abah. Oh, aing mah nyebut kasep ka maneh. Isakia kos goreng maneh mah kasep sia. Isakia kos anjas semara. Oh, benar. Disebut goreng. Nya benar. Hayang diburan nyebutkeun anjas semara. Abah, Ayo naon dan. Parete alhamdulillah kejadian Abah. Alhamdulillah dan. Tadi ku abdi tos ditempo ka pesawah, lum geus keplak kararone. Bener eta nu dipentak ku Abah teh, bener. Isuk mah rek dialawe nya Abah. Heuh, sok ala kumaha bejaan batur kabeh jeung dulu Tah eta. Mun sugan jeung sugan atuh isukan kuring rek nang balad Abah nya. Heeh, tah kitu, tah. Dasar aki-aki 7 mulut jeung dibahekeun nu kieu patut oge nyemut. Hapura we. Akang ngegekeun isukan neangan baturnya. Nya, mangga atuh. Sampeurang kabeh nya. Uing mah rek mulang. Abah ka mana atuh mun engal-engal jong ari Abah atuh. Lainna naon? Ditu loba keperluan. Nya atuh Abahnya atuh. Abah ari ieu moal dibekel. Entah atuh jang ti dieu. Warsa, tong beja-beja ka batur. Mohon mangga atuh Abah. Cing mati jalan Abah. Sok. Ampura ya abdi tamelan ka Abah. Hati-hati abahnya teh bisa makan. Sok didoakeun ku Abahnya. Panena cing alus, cing balareunna ngurusna Akang Gusti nu Agung. Yakeun bae atulah nganjuk-nganjuk heula atuh ka jak isu. Akang tidak nganjuk, tidak nyai tidak suka. Keun bae atuh nyai daripada eueuh mending keneh nganjuk. Keun bae cek Akang gitu bejakeun si Anjas Marat. Ya, nyai Nah, kabina-bina teuing. Geus keun bae lah. Geus pokona Tadi Akang gugurubugan siga cacing. teuing beu teh aya bangkong ting naon asa. Geus nama saya gikeun sarupaningna jang isukan kan Akang terek ngalapare. Jadi bener nyai teh kudu punyak anjuk itu ka warung. Bae isukan dibayar gitu. Heuh sok atuh baya. Nyai teh punyak anjuk ayeuna Akang gerak inggah teh mah kitu gerak init. Lain eta bukan pemajikan sakitu. Nu aya di sugan isukan. Selamat di jalannya. Nya atuh doakeun satenya nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ieu pamajikan aing. John, weh, naon-naon atuh. Da ulun hujan enang tere. Kita buru-buru we sakala aya dibelakeun. Ayeuna mah urang ngarasoh heula. Sok di dieu. Aduh, ieu. Sok istirahat lah di dieu. Ngobrol. Waduh. Duh, kebeneran euy. Dewek Lain. Ya, aya beja. aya naon gitu. Si Darmo teh mah jaga tarik panen can poe isu. Oh, gitu. Geus aya kabar acan. Can karek nyawa ayeuna. Oh, sugan we atuh ayeuna ka dieu nya. Lain kira-kira nah lamun si Darmo rek panen. Rek milu moal urang. Alah, Oh, urang bantuan we nya pasti. Oh, udah mah naon? Ngarumasakeun urang teu boga, nya ngiluan urang teh ngilu wae. Ayo maneh ngilu mo. Ngilu isukan paketo. Isukan sigana mah. Rampes. Alhamdulillah ningannya. Beneran mak iya mak. Keur ngaso heula ieu teh. Aduh. Alhamdulillah ieu. Alah, ini asal kau manggih gorowongnya. Aya naon gitu mak? Kieu ieu teh. Kuring isukan derek panen. Alhamdulillah kejadian mah cin. Alhamdulillah. Tahun hareup be aku hama, be aku beurit. Eta nu di dayeuh teh anu hanapeun naon tanggal alah geuningan tanggal muncang teh geuningan tanggal bacam alhamdulillah kejadian ayeuna mah kabeh mah diala kabeh we ayeuna mah da kajian dia aslina aduh asa bungah dewek bener atuh urang geus sarua atuh mah nyangan ieu masalahna teh kuring teh kurang jelema ieu teh kurang di can manggih teh jelema teh jang isukan teh
Ada kilo. Ah, kan baik. Asli dari kilo diajak suka, diajak wae eta. Ada kilo atuh. Oh, lamun kitu mah tuh mau siapa semuanya? Lain dari eta kumpulna jeung saha? Kumaha? Kumpulna. Tah, ayeuna kumpulna enges isukan di rumah kuring we. Heeh atuh. Dah jam genep kumaha ngumpul di imah kuring. Siap, pela jam berapanya? Kuring rek disiapkeun sangu timbalna anu pungka. Aduh, pedo. Timbalna nu masuk. Peda beureum abah mah. Peda beureum wae, jengkolna siap. Kuring rek disiapkeun atunya. Oh, siap. Tah kitu we kuring mah mau lila-lilanya. Heeh. Sok rek raso heula mah. Kuring rek nyiapkeun lah ka pamajikan kuring. Heeh, atuh. Sugan jeung sugan meunang eta rek ajak anyuk heula. Aya, yo Ada orangnya sarua tuh. Waalaikumsalam. Urang gua beres salah urang parabot kudu diasahan ngara ieu ngara sarareukeut. Lur. Urang siap ya tuh urang mah nya isuk mah. Heeh, bener atuh isukan mah urang siap-siap we nya. Heeh. Aya mah atuh urang ge urang ngilu balik we barang balik we Oh, urang siap. betul lapar ya. Ayo, 6. Hayu atuh orang ngaso orang ngaluruskeun ieu urang. Hayu. Aduh. Buru emeh atuh ka dieu. Ini ada rese si emeh mah. Ieu da emeh mah da di make up heula lila. Oh. Cuk. Meni asa cara bae kieu nya. Pira di lempang ti imah ka dieu oge. Tur teh biasa norok tuh. Puguh ieu suku tingali bitis ieu geus sagede naon tingali. Aduh, komo cangkeng nyeri cangkengnya lelumpangan we. Oh, nya eta bitis sagede sampeuh. Bener. Nyai geus naon nyeri cangkeng. Biasanya sebenarnya. Marukan teh kumaha nya? Geus kolot mah ieu.
luhur nepi ka handap dihandap nepi ka luhur da nyari awak lain ngalelewe sarua ceuk ge lalinu awak teh. Biasa ieu biasa faktor U. Aduh sakala karasa. Ieu da emeh oge da lamun teu butuh mahoreang ieu kangerti imah teh. Naon si emeh mah biasana ge ngendong kan emeh jadinya pengantin. Oh, tak bener dipingin. Kalau anak mun butuh Ece ya naon mun Ece-ecan wae atuh sok deket ya teh Kan urang teh ini tuh ka dieu teh letek nutu. Heueuh Pokoknya urang teh kadon ka jong-jonan. ayo gawat lah. Rirang duraring hahari ringan, rirang duraring hahari ringan, rirang duraring hahari ringan, rirang duraring hahari ringan, hahari ring pada yungan, cengalikana idinga gedingna siga beda bahajajaran, jaang bulan narawangan. Alam pada dengan paya aling-aling, hawar-hawar saling sumpuk tukuran, boa-boa para moja ngagotang, ayo batur orang pada sukan-sukan, rang cacapkeun mepeng aya kasebetan, urang intip mojang lanjang garinting keur ngagotang. Malam ini melatih di taman, aduh sayang, kumbangnya tak kunjung datang, ya datang. Kurang risau jangan bimbang, ada madu pasti si kumbang datang. Menit terlalu kita tahu, bintang suka pura-pura dalam gelap, terselip di balik awan, goring datang, pura-pura tidak senang, mending oke nyai berterus terang. Iya nyai ulah sok ngajeruar mahal gitu ya laki teh pamali eta teh cek abdi atuh sok gadelis gitu alah sia ieu mah rada galak ya ostek kayak tuh Urang betah hararayang teuing ka lalaki toba Caru dihin sia teh astagfirullah kabina Bener pisan kawanan ya dari aing naon deui wae Tinggal laki itu ulah kitu teuing ya. Ya, lalaki mah telangas. Kumaha mun keluar laki dipelet? dipelet daek teh dipelet lain dipelet Nih gitu itu mah. Ya, naon? tahara yang teh nya teu sudi dipelet ku abang Bener. Begitu ah. Ya, Nyai.
Mending oke ka Akang. Gunawan. Naon aya tuna Gunawan gitu? Gunung. Akang. Ari ngaran Gunawan. Ari beungeut. Ah, sia. Sombongnya. Walau banyak tumpang bintang di awan, tak melawan bulan satu. Walau banyak tumpang nu datang, tidak menawan hatiku. Aduh menit terlalu solali-lali, solali-lali, solali, solali-lali, solali-solali, wah-wah-wah-ing. Dengkleng deng deng, Dengkleng deng deng, buah kopi orang geuyeuh. Tah nu eta anu pendek anu dewek, tuh nu itu anu lenjang anu urang. Pangsisina eta mah bagian urang, nu uing mah anu eta nu baheno. Uing mah teu kabagean, mending ge joget sorangan. Lain dari artisnya di mana mawana ieu teh? Hah? Di Subang. Nok pelor teh lain. Saha? Oh si Emeh, si mata roda teh. Wah, eta mah terkenal atuh si Emeh mah. Ai jara roget. Tapi artisnya si Emeh. Emeh aya si Emeh. Oh aya sok meh cenah meh. Sok joget mah si Emeh tah. Sok kadinya. Sok kadinya wah tepungan panitia wah kadinya. Aya panitia sok tepungan wah Bapak RW aya Bapak RW tah. Cik Pak RW jawen Pak RW. Sok ada jawer sok wah kadinya tah Pak RW jawer wah. Panitia aya sok. Sok panitia kadinya ada nyawer sok. Ayah bari nyawer euy. Panitia ya sok panitia. Ya. Badut joget badut. Adi badut
sekali ya joget. Iya, leboy sok ya joget padot. Adi badot sok joget kalinya. Yuk. Badot, aya badot. Cus, aya cus. Oh yo, leboy. Sok Pak RW tuh, Pak RW nyawer tuh Pak RW sok. Yok leboy. Pak RW tanya Pak RW tuh. Pak RW nyawer Pak. Panitia, yo. Yo, lewat. Sok panitia, pemuda-pemudi joget, yo. Adi badot joget, yo. Ayo, lewat. Sapajodogan najan nyai ente senang di hati tetap terbayang. Solali lali, solali lali, solali solali lali, solali da uing mah asalna mustahil benci, duh dapat garansi tak beristri. Ya, Nyai. Ya, tong hayang kasih Gunawan ya. Hayang nyaho. Benar cara naho. Yuh, loba awewena unggal pengkolan. Ih. Dah Kang mah. Henteu. Ih. Nah sok kitu bejaan teh mah. Oh ya ada dua. Tak percaya mulut laki-laki, biasa mulut berjanji di rumah beranak istri, laganya anak muda, gaya masih jajaka, padahal cucunya sudah Duh, bukan cucu itu mah anak ya anak. Akang sumpah berani mati belum kawin 5 kali. Solali lali, solali lali, solali. Ayo ah.
Urang nengan jodoh di dia ya. Aduh, ieu garelis kieu ya. Ieu nu uing anu mana ya? Jodoh anu uing anu mana ieu nya Gusti anu beureup. Ah, anu ieu we hareup Allah. Aya. Anu uing nu mana ieu? Nu kadua siga nu bahenol anu si Darmo lain ieu Gusti. Tah ieu we anu deukeut. Ya, ieu jodoh urang mah lah. Aduh. Alah, cik ye. Ku urang mah kabeh rek dirahu sia iman urang kabeh aduh. Nah, ieu nu urang kabeh imah jodohna. Ayo sia pilih rabi aduh. Ayah cinek euy, benang euy, ada geus papasangan. Ayo urang balik lah. Au, belakuk aja aduh. Belakuk aja aduh. Belakuk aja aduh. Belakuk aduh. Belakuk aja 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 aduh. Haling sia. Anu urang eta mah urang Gusti lain uing haling. Aduh. Alah. Gusti ari uing teu kabagean ieu teh Gusti aya. Ayo ai uing teu kagehan. Aduh. Nasib. Aduh nya capek deh aing teh ah. Aduh. Kamarana ieu teh makhluk teh saruweus. Ngaluing masyarakat. Ah uing ngagek mulang. Tah ieu seni konang ti Makalangan. Warisan ti Nini Aki. Amputan nu kasuhun. Biri kirang tata kirang titi. Aya basa kirang marenah. Rumaos semkuring. Urang lisung bau lisung. Tapi bodoh jeung alewah. Ngarti jeung teu ngarti. Sumuhun jeung dawuh. Sim kuring moal lami-lami ting kasadaena nyuhunkeun hapunten. Beli aya kakiranganana. Seni sunda urang anu kudu dimulai ku urang. Sampurasun. Dafen but